Lanjut deui kana proyek dapur prat katilu. Tah isuk-isuk aya nama sameme si emang datang urang ampihkeun heula wadah anu meunang amanian. Tah juragan mah bagian miceun sampah baseuh buru-buru we ieu teh ditaraptikeun da ari geus datang si emang mah bakal kararebul deui kulantaran si corana geus garing pasti we poe ayeuna teh bakal napalkeun granit geus bakal kararebul deui wae motongan granit mah. Tugas juragan tadi miceun sampah baseuh tah ieu si bunit bagian mulasara sampah garing. Ari sampah baseuh mah dibalewarkeun ka balong, ari sampah garing mah urang jelegurkeun di pipir atuh da teu karasa geningan besti runtah ranteh mes-mes samutut singkat cerita ruruntahanana geus beres dijelegurkeun lanjut we ayeuna mah urang ngajelegurkeun kompor gas keur naher cai celegur tuluy we ayeuna mah urang ngamanian beas besti bari wayahna we ning yeuh angekeng keneh wae ngamanian ge heueuh tapi asa leuheung ari ukur ngisikan hungkul mah da ari gegeroh wadah nepikeun ka dua toronton mah geningan loba nu karasa awak teh besti atuh geus beres mah di mandian beasna langsung we urang asakeun ning tah si mang teh geus datang geningan tuh ayeuna mah bagian masangkeun ponina ari pek teh kot kabeneran deui aya nu nganteran opieun jadi teu kudu balang siar heula keluar atuh si bunit teh tah ieu urang meuli opieun keur batur ngopi ari pek teh aya anu ngagerowan ieu tina jero plastik si horeng teh kokojo sia besti keur ngojay ning tuh teu karasa si caina geus ngagola tuluy we urang ampihkeun ka imahna bisi kaburu tiis meungpeung si caina panas keneh hayu we besti ayeuna mah urang nyieun cai kopina. Singkat cerita seperangkat ngopi geus beres geus ret deui panon teh kana pagawean si emah heueuh atuh da gregeteun hayang geura beres besti barikot kesel geningan ari dipelongkeun wae mah ari pek teh teu karasa ning tah geus panjang heueuh atuh da sok teu pararuguh geningan beberes ge besti ari aya keneh proyek ieu mah tah lumayan ayeuna mah geus rada geulis katempona teh hayu we besti hayu we melongkeun nu digawe tah ieu proyek bubututan geus nungguan atuh langsung we didudutan ning yeuh ku si bunit teh tuluy we diregenyang dibawa turun ka handap ugil-ugilan ning yeuh atuh gebru we kadinya tah sabenerna mah ieu teh hayang nyingkah dakot horeamna keur geningan hawana teh nilepan bubututan mah geus beres nilepan lanjut deui ngagastrokan ning yeuh teu meunang embung heueuh nyalamun urang embung arek usaha teu karasa ning tuh geus geulis we tarangna kulantaran ieu teh dapurna ngarebul keneh atuh geuleuyeung we ning yeuh si bunit teh balang siar keur pideungeunnaeun urang kadinya we biasa ka warung tatangga. Singkat cerita ieu geus nepi di lokasi tah urang meuli asakan we besti ngarah teu rariweuh ari pas ret teh kana pinang lauk jol araringet ka pusaka hiji-hijina ieu teh heueuh nyata pan sok resepeun kana lauk pinang teh atuh geuleuyeung we langsung dianterkeun ku si bunit teh barikot dikokonci cenah ieu teh atuh kuriling we neangan lawang si bunit teh untung we manggih ti belah dieu besti alhamdulillah bisa asup mudah-mudahan si bapana keur aya. Assalamualaikum nyampak teh keur si dengdang si bapa teh alah kumaha atuh besti karunya diganggu mah ari pek teh gugah ning tah ngeunahna teh jeung saladah cenah lauk pinang kieu mah atuh ret deui si bunit teh kana hanca si emang alhamdulillah ning tah besti luhurna mah geus katutup kabeh isukan mah karinget